imah-imah kuya teh aya di sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma atawa berladang. Kuya getol pisan kana ngahumana teh. Indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa marehna keur di huma. Aya hujan angin gede. Tatangkalan loba nu raruntuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin. Rus weh lep kalem. Rag-rag kaleuwih. Sakadang kuya atuh sedih pisan. Barang balik imahna geus teu aya. Isukna sakadang kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga atawa bangunan ageung jeung kuat. Supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma tuluy masak keur dahar sore. Sabet masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo haseup ngebul dina suhunan imahna. Kuya gancang mareuman, tapi geus teu kaburu. Tungtungna mah kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna anu beak ka. Teu lila, keur kitu jol bae sakadang monyet kolot anu geus loba huisan. Eta monyet teh ngomong ka sakadang kuya. Tong diceurikan sakadang kuya nyieun deui bae imah mah. Ceuk sakadang kuya teh. Lain matak sakali ieu bae sakadang monyet, harita ge kitu bae aya hujan angin gede, imah kuring rusak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh. Ceuk sakadang monyet teh. Gampang atuh kuya ngarah imah hayang ulah cilaka mah babawa wae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah nyieun imah deui anu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tonggong maneh. Jieun pantona sakirana asup kana sirah bae supaya gampang ngasupkeun sirah ka jero. Sekian